Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng siang sadayana simkuring Husni Rizkia bade ngawartosan dina program warta dinten ieu ngeunaan kaayaan ngarayakeun Idul Adha di tatar masyarakat. Dinten ieu umat Islam sakuliah Indonesia nuju ngarayakeun hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kalayan pinuh ku rasa syukur sareng kabunga ti waktos enjing warga parantos ngariung di masjid sareng lapang pikeun ngalaksanakeun salat Idul Adha berjamaah atau sesarengan. Kaayaan katingal khidmat tengpram sareng pinuh ku kabersamaan. Sanggeus salat rengse warga langsung gotong royong ngalaksanakeun mencit hewan kurban sapertos sapi sareng domba. Barudak nonoman dugi kasepuh katingali sumanget ngabantosan proses kurban. Suasana di lingkungan masyarakat karasa handeup ku aya silih turungan sareng sauyunan antar warga numutkeun hasil panitenan di lapangan. Jumlah hewan kurban tahun ieu ngalaman kenaikan dibanding tahun kamari. Ieu nuduhkeun yen rasa paduli sareng rasa kahayang pikeun silih bagi di tengah masyarakat beuki ngaroncat. Daging kurban teras dibagikeun ka warga anu ngabutuhkeun sangkan sadayana tiasa ngaraosan kabungah dina poe anu mulia ieu. Warga oge katingali tertib sareng kompak dina nyacak mungkusan dugi ka ngabagikeun daging kurban. Idul Adha sanes mung saukur perayaan keagamaan tapi oge janten pangeling pikeun nguatkeun rasa ikhlas pangorbanan sareng silaturahmi antar warga. Dipiharep ku ayana ieu perayaan masyarakat tiasa langkung rukun silih kanyaah sareng silih bantosan dina kahirupan sapopoe. Simkuring Husni Rizkia pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyimak warta dinten ieu wilujeng ngarayakeun hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mugia urang tiasa patepang deui dina program warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya tepang deui sareng simkuring pun dini dina program Warta Sunda TV. Sababara warta nu lebet ka redaksi Sunda TV sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda anu baris didugikeun 2 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkepna. Dinten ieu aya warta ngeunaan konvoy kemenangan Persib Bandung nu robah jadi kajadian duka. Konvoy Persib sanggeus jadi juara Superliga 2025-2026 dilaksanakeun di sababaraha jalan di Kota Bandung sarta diiluan ku ribuan bobotoh nu turun ka jalan pikeun ngarayakeun tim karesepna. Kaayaan jalan dina waktos eta kacida ramena ku kendaraan roda 2, roda 4 oge bobotoh nu lempang. Nanging dina ramena suasana konvoy kajadian nu teu dipikahoyong lumangsung. Numutkeun data ti pamarentah Kota Bandung aya 2 urang nu dilaporkeun maot dina kajadian eta. Salah sahijina kapanggih maot di wewengkon Cibiru. Sedengkeun korban sejena maot alatan kacilakaan lalu lintas nu diduga aya pangaruh tina inuman keras. Salain eta aya 122 urang nu ngalaman kacilakaan sarta taturingan nepi ka kudu menang pananganan medis. Ada 122 korban kecelakaan, 2 korban kekerasan, 1 korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nyarios yen kajadian ieu janten pangeling pikeun sadayana sangkan perayaan henteu kaleuweuhi sarta tetep ngajaga keamanan. Anjeunna oge netelakeun yen pamarentah bakal ngalakukeun evaluasi pikeun ningkatkeun pangamanan jeung katertiban dina acara konvoy salajengna. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna ngawakilan redaksi Sunda TV simkuring dini sejak amit mungkur amit mundur nadahapunten dina sadaya kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hujan siang pamirsa tepang deui sareng simkuring Delta Octavia dina raragaan wartas Sunda dinten ieu. Sababaraha wartos anu parantos di himpunan ku tim reaksi bakal kasanggakeun ku pamirsa sadaya. Wartos anu munggaran ngeunaan musibah alam anu lumangsa di wewengkon Cianjur alatan cuaca ekstrim. Hujan ageng anu menggeran angin gegedean tos ngalantarakeun sasabaraha tangkal badak sempal malah aya nu rungkad di sepanjang jalur utama Cianjur Puncak. Dinten Salasa sonten ieu kajadian teh ngabalurakeun arus lalu lintas di dua arah macet ngantri panjang dugi ka sabaraha kilometer. Dumasar kana laporan ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atanapi BPBD Kabupaten Cianjur tangkal anu sempal jeung rungkat teh diantara aya di wewengkon Pecet jeung Cugenang. Sahiji tangkal badak anu ninggang jalan utama ngahalangan sakabeh badan jalan sehingga kendaraan roda 2 boh roda 4 teu tiasa ngalangkung sajaba ti ngahalangan jalan. Dahan tangkala anu sempal oge sempet ninggang kabel listrik kagunaan PLN anu ngabalurakeun aliran listrik di sababaraha lembur sakitar pareum salila sabaraha jam. Untungna dina ieu kajadian teu aya korban jiwa atanapi korban tatujalaran nalika tangkal runtag kaayaan jalan menuju sepi. Petugas gabungan ti BPBD TNI Polri dibantos ku warga Subederen langsung turun ka lapangan pikeun dinas serta nyaksikeun dahan-dahan tangkal. Ngagunaan gergaji mesin sareng evaluasi tangkal teh merlukeun waktu sekitar 2 jam dugi ka jalan tiasa ditiangan deui ku kendaraan sanajan kedah gilir gentos. Pihak BPBD ngajimbauan ka sakumaha masyarakat khususna para supir anu sering ngalangkung jalur rawan tangkal rungkat supados langkung ati-ati serta waspada upami nuju hujan ageng anu dibarengan ku angin puyuh. Pamit tiasa pihareupeun keur saliren heula di tempat anu aman sateuacan naraskeun perjalanan. Pamirsa, wartos tadi sekaligus mungkas lawung urang dina dinten ieu. Simkuring pamit mungkar pimundur hatur nuhun kana parhatosana. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal datang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa penak deui sareng simkuring Aulia Pandalita dina acara warta bahasa Sunda dinten ieu. Simkuring bade nepikeun sababaraha informasi anu mugia tiasa janten manfaat kanggo urang sadaya. Aya hiji kegiatan bebersih lingkungan sakola anu dilaksanakeun ku murid sareng guru dina dinten Sabtu kamari. Kegiatan eta dilakukeun dina raragang ngajaga kabersihan sareng kesehatan lingkungan sakola. Kegiatan dimimitian tebu 7 enjing sadaya murid diunggah kelas milu dina bebersih lapang kelas sareng solokan di sabunderan sakola. Para guru oge langsung turun ngabartosan murid sangkan kegiatan langkung tertib sareng lancar. Kepala sekolah nyerios nyen kabersihan teh penting pisan pikeun ngajaga kesehatan sareng kenyamanan dina diajar. Salian teh eta murid oge diajarkeun supaya miboga rasa tanggung jawab kana lingkungan. Salah sahiji murid ngarasa bunga ku ayana kegiatan ieu. Anjeunna nyerios nyen sakola janten langkung bersih sareng rapi sanggeus diayakeun gotong royong. Bebersih bebarengan oge teh ningkatkeun rasa kompak antar murid. Dina kegiatan eta murid dibagi kana sababaraha kelompok aya anu sasapu, ngumpulkeun runtah, motongan jukut sareng ngabersihan kaca kelas. Runtah anu geus dikumpulkeun tuluy dipisahkeun antara runtah organik sareng anorganik. Salian bebersih, pihak sakola oge masihan edukasi ngeunaan pentingna miceun runtah dina tempatna. Guru ngajelaskeun yen runtah plastik anu dibuang sembarangan tiasa nyebabkeun banjir sareng ngotoran lingkungan. Ku ayana kegiatan sapertos kieu diharapkeun murid tiasa langkung sadar kana pentingna ngajaga lingkungan. Kabersihan lain ngan ukur tanggung jawab petugas kabersihan tapi tanggung jawab sadaya warga sakola.
sakitu warta anu tiasa simkuring sampikeun dinten ieu mugi tiasa janten manfaat kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana parhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Anissa Endah Nugraha dina warta Cirebon Kiwari. Simkuring baris ngadugikeun beja anu haneut sarta aktual bisa beudereun tentang Sunda. Warta utama enjing ieu sumping di kota Cirebon. Puluhan mahasiswa ngayakeun aksi demo di payunan kantor wali kota serta gedung DPRD Kota Cirebon. Ieu aksi teh dumasar kana kaprihatinan mahasiswa ningali lobana pangangguran di kota udang. Padahal industri di wilayah metropolitan lobana nuju hapus. Pemirsa, dina orasina para mahasiswa nuntut sangkan pemerintah daerah mere prioritas anu jelas ka warga ahli Cirebon. Pikeun bisa gawe di pausahaan anyar. Aranjeunna ngadesek sangkan aya peraturan daerah atau perda anu secara tegas ngatur kuota tenaga kerja lokal minimal 60% diunggah pausahaan. Mahasiswa negeskeun warga Cirebon ulah nepi ka ukur jadi panonton di lembur sorangan. Salian ti kuota, mahasiswa oge nyorot pentingna pelatihan kerja serta sertifikasi kompetisi gratis. Hal ieu dimasar kana data panganyarna di Badan Pusat Statistik atanapi BPS. Anu nembongkeun yen angka pengangguran di Cirebon masih didominasi ku para lulusan sekolah tingkat menengah. Lantaran kurangna keahlian anu luyu jeung kabutuhan pabrik modern. Harapan eta, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon anu nepungan mahasiswa ngajelaskeun yen pihakna sabenerna geus boga program Cirebon Kerja, nanging can maksimal jalana. Sementara eta, perwakilan di DPRD Kota Cirebon janji garis geuwat ngayakeun rapat dengar pendapat sareng asosiasi pangusahaan. Pikeun ngasupkeun draft perda tenaga kerja lokal kana program pembentukan peraturan daerah dina tahun ieu. Aksi unjuk rasa anu sempet nyian jalan utama macet ieu tangtuna bubar kalayan tertib saat perwakilan mahasiswa ditarima ku pihak DPRD. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mungkas laungan urang dina warta Cirebon Kiwari enjing ieu. Mugia ieu informasi teh mere manfaat pikeun urang sadayana. Simkuring Anissa Endah Nugraha pamit undur diri. Hatur nuhun kana parhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang wargi sadayana. Simkuring adi dimateri alaya bade nepikeun hiji warta ngeunaan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bandung, Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nepikeun pidato ngeunaan pentingna nguatkeun pemakaian mata uang rupiah dina kagiatan ekonomi di Indonesia. Dina pidatona, anjeunna ngajak masyarakat supaya leuwih deus jeung percaya pada rupiah sarta henteu salawasna gumantung kana dolar Amerika Serikat dina transaksi perdagangan. Prabowo ngajelaskeun yen rupiah mangrupa lambang kekuatan jeung kedaulatan negara anu kudu dijaga ku sakumna masyarakat Indonesia. Anjeunna oge nyebutkeun yen masyarakat leuwih loba ngagunakeun rupiah dina transaksi di luar negeri, kaayaan ekonomi Indonesia bisa leuwih stabil serta henteu babari kapengaruhan ku naik turunan nilai rupiah. Pidato eta langsung janten perhatosan masyarakat yang menang rugi-rugi tanggapan multi pengusaha, pedagang, tapi ka warga biasa. Sababaraha ahli ekonomi ngajelaskeun yen pemakaian rupiah dina transaksi domestik memang penting pikeun ngajaga stabilitas ekonomi nasional. Di Kota Bandung, sababaraha warga ngarojong kana ajakan eta sabab ngarasa rupiah emang kudu leuwih dihargaan ku masyarakat Indonesia. Aya oge padagang anu ngaharepkeun kaayaan ekonomi bisa lebih stabil supaya harga barang henteu babari naik alatan pengaruh nilai tukar dolar.
Kusabab eta, pemerintah dipiharep tiasa ngajaga kaseimbangan antara pemakaian rupiah jeung hubungan ekonomi global supaya ekonomi nasional tetap kuat jeung stabil. Sakitu wae warta anu parantos ditepikeun. Mugia informasi ieu tiasa nambahan wawasan urang sadayana. Simkuring Andini Putri Aulia pamit undur diri. Hatur nuhun parantos ngupingkeun wilujeng siang sareng dugi ka tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa, wilujeng tepang di dina acara warta dinten ieu. Dina kesempatan ayeuna abdi bade nempikeun informasi ngeunaan kejadian banjir anu lumangsung di sababaraha wilayah Kota Bandung. Sanggeus hujan gede turun ti peuting kamari. Hujan gede nu turun hampir sapeuting pinuh nyebabkeun sababaraha daerah di Kota Bandung kakeueum ku cai dina Kamis isuk. Kejadian ieu ngaganggu kegiatan warga serta lalu lintas di sababaraha jalan utama kota. Numutkeun keterangan warga satempat, hujan mimiti turun ti tabuh 8 peuting sarta beki gede nepi ka tengah peuting. Saluran cai jeung solokan anu teu mampu nampung debit cai nyebabkeun cai ngaluber kana jalan jeung ka imah warga. Di wilayah Dayeuh Kolot, Bojong Soang, jeung Bala Endah, jangkungna cai ngahontal 50 cm nepi ka leuwih ti 1 meter. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman bari bawa barang-barang penting seperti dokumen jeung pakaian. Kalian ngaganggu padumukan warga. Banjir oge nyebabkeun sababaraha jalan teu bisa kaliwatan ku kendaraan. Akibatna macet panjang teu bisa dihindari, utamana dina jam indit gawe jeung sakola. Sababaraha pengendara motor milih eureun heula sabab sieun kendaraana mogok. Kalian ngaganggu padumukan warga. Banjir oge nyebabkeun sababaraha jalan teu bisa kaliwatan ku kendaraan. Akibatna macet panjang teu bisa dihindari, utamana dina jam indit gawe jeung sakola. Sababaraha pengendaraan motor milih eureun heula sabab sieun kendaraana mogok. Pemerintah kota jeung tugas BPBD langsung turun ka lapang pikeun mantuan warga anu kapangaruhan ku banjir. Sajabati eta, pemerintah oge nyadiakeun posko bantuan dahareun, cai bersih jeung layanan kesehatan pikeun warga nu keur ngungsi. Pihak pemerintah ngajak masyarakat supaya tetap waspada karena kemungkinan hujan susulan dina sababaraha poe kaharep. Warga oge diharep ulah miceun runtah ka walungan atawa salokan supaya saluran cai henteu gampang mepet. Nepi ka ayeuna, kaayaan banjir di sababaraha wilayah geus mimiti surut. Sanajan masih aya sababaraha tempat anu keneh kakeueum ku cai, mugia kaayaan tiasa gancan normal deui sarta warga anu kapangaruh salawasna dipasihan kesabaran jeung kasehatan. Kitu warta anu tiasa dipangkeun dina waktos ieu. Atur nuhun parantos ngupingkeun. Leujeung neraskeun kagiatan sareng dugi tepang deui dina warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadaya pendak deui sareng abdi Alia Liliana dina acara warta dinten ieu. Mugia sadaya aya dina kaayaan sehat sareng tiasa ngalaksanakeun kagiatan sapopoe kalayan lancar. Dinten ieu abdi bade nepikeun hiji informasi anu janten perhatian masyarakat ngeunaan kajadian dina palaksanaan ujian tulis berbasis komputer atanapi UTBK di Universitas Diponegoro. Salah sahiji peserta ujian diduga ngalakukeun kacurangan ku ngagunakeun alat komunikasi leutik anu disimpen dina cepil. Kajadian ieu kapanggih ku panitia nalika ujian keur lumangsung. Dina awalna gerak-gerik peserta eta katempo mencurigakan ku salah sahiji pengawas ruang ujian. Peserta eta sababaraha kali katempo nyabak bagian cepilna sarta siga nu keur ngadangkeun hiji hal. Saenggeus dipariksa leuwih jero ku panitia, kapanggih aya alat komunikasi leutik anu disimpen dina bagian cepil. Alat eta diduga dipake pikeun narima jawaban ti pihak luar nalika ujian lumangsung. Panitia langsung ngalakukeun tindakan sarta peserta eta dibawa keluar ti ruang ujian pikeun dipariksa leuwih lanjut.
numutkeun aturan anu berlaku dina palaksanaan UTBK. Segala bentuk kecurangan tiasa meunang sanksi tegas. Hasil ujian peserta tiasa dibatalkeun. Sarta peserta oge tiasa teu diidina nuturkeun proses seleksi salajengna. Kajadian ieu ngajadikeun seueur pihak prihatin. Sabab ujian sakuduna dijalankeun kalayan jujur, disiplin sareng sportif. Seueur masyarakat oge nyebutkeun yen kajujuran leuwih penting tibatan meunang hasil anu alus ku cara curang. Pihak panitia UTBK ngingetan kasakurna peserta supaya leuwih percaya kana kemampuan sorangan sarta ulah gampang kabujuk ku cara-cara anu ngalanggar aturan. Ku diajar anu rajin jeung usaha sorangan. Hasil anu kahontal bakal leuwih mangpaat jeung ngabanggakeun. Kitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Mugia kajadian ieu tiasa janten pangajaran pikeun urang sadaya ngeunaan pentingna kajujuran dina pendidikan sareng dina kahirupan sapopoe. Hatur nuhun parantos nyaksian sareng ngadangkeun warta dinten ieu. Dugi pendak deui dina warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring Alfian Rizky Sareja dina Warta Pasundan. Endahna karya seni papasangan sareng semangat balarea. Ribuan masyarakat antusias karena pagelaran Pasar Seni ITB. Ieu acara anu kacidaramena teh sukses ngahudangkeun deui kreativitas sarta jadi puseur perhatian warga, khususnya di Kota Bandung. Mangga urang pintonkeun liputan salajengna. Pasar Seni ITB anu parantos lami diantos-antos ku balarea sarta para pacinta seni ayeuna mintonkeun rupa-rupa karya inovatif mimiti ti seni rupa karajinan nepi ka instalasi seni kontemporer. Kalayan tema anu semangat, ieu acara teh lain saukur pameran tapi oge jadi ruang panggihna ide-ide kreatif antara seniman jeung masyarakat umum. Lian ti bisa ningali sarta meuli rupa-rupa produk kriya anu mandiri, para pengunjung oge disuguhkeun ku rupa-rupa workshop kreatif jeung pagelaran musik anu matak ngahibur. Ekonomi kreatif warga lokal oge katembong miru nguliat sarta mekar dina ieu acara. Antusiasme anu kacida gedena di masyarakat ieu ngabuktikeun yen Kota Bandung tetap jadi barometer kota kreatif anu moal aya pareumna. Pamirsa, warta tadi janten panutup lawungan urang dinten ieu. Wilujeng kantun rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, salam 30 menit kapayun, anjeun bakal sasareng-sareng simkeun Salma Nur Aja dina acara Salma TV anu bakal ngadugikeun warta aktual terbaru. Warta panganyana parantos kajantenan hujan di wilayah ibu kota Jakarta dina dinten Minggu 7 November 2018 anu ngakibatkeun caah di Jalan Petegongan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kusel eta warga di 12 RT sareng 4 RW kapaksa kedah narabah caah pikeun aktivitas di luar imah. Nurutkeun omongan warga sabudeureut, caah ayeuna beda ti biasana. Sabab cai naik mani gancang pisan nepi ka jangkungna 70 cm. Caah 170 cm oge lumangsung di Jalan Ciledug, Jakarta Selatan. Anu akibatkeun macet panjang di sapanjang jalan. Para pangendara teu bisa neruskeun perjalananna kusabab eta jalan dialihkeun ka jalan panjang pikeun ngahindaran macet sangkan bisa ngurangan cai. Para petugas parantos nurunkeun hiji alat pompa cai pikeun nyesep caah. Ayeuna urang pindah ka warta Gumbira di negara urang, negara Indonesia. Perkawis pasualan COVID-19 dumasar karena data Satgas Penanganan COVID-19 persangga November 2018 parantos aya kenaikan dina tingkat kadamangan pasien. Data anu parantos asup pasien COVID-19 aya dina angka 4.288.000 jeung pasien anu parantos dinyatakeun cager aya dina angka 4.185.000. Hal positif ieu bisa kahontal kusabab semangatna masyarakat Indonesia anu ngalaksanakeun vaksinasi COVID-19. Kuata tadi janten payoto pendak urang dina dinten ieu simkuring Salman Ajijah pamit undur diri jeung tepang di dina kasempatan anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana perkenalkan nami Abi Ibnati di update bade nepakan hiji waktu ngeunaan rumah unik di Wonogiri anu jadi viral di media sosial. Imah ieu ngagaduhan bentuk anu persis jiga bus double decker atau bus tingkat nepi ka tarik perhatian loba jalma. Desain anu kreatif jeung beda teu imah biasa. Rumah unik di Wonogiri jadi viral sebab bangunan mirip pisan jeung bus double decker. Imah eta milik Supradi, warga desa Kopet, kecamatan Jajipurna, Wonogiri. Anjeunna nyieun imah ieu sebab resep kana bus sakania ke-410 serta hayang boga imah anu unik jeung beda. Imah eta dibangun dina lahan kurang leuwih 90 meter persegi jeung diboga 2 lante. Bagian luarna dilengkapi kaca, roda, lampu, jeung sosok spion supaya siga bus asli. Sedangkan di jerona aya ruang tamu, dapur, kamar, jeung ruang keluarga. Desain imah dijieun sorangan ku Supradi kalayan contoh tina miniatur bus. Pengawagunan dilakukan kira-kira genep minggu dibantu ku sabaraha tukang. Sanajan can rengse sapinuhna imah eta geus jadi perhatian loba jalma sebab bentukna anu kreatif jeung unik. Tina waktu ieu uang biasa nyokot hikmahin kreativitas bisa menghasilkan hal anu luar biasa jeung narik perhatian loba jalma. Urang oge diajak supaya wani boga ide anu beda serta terus ngembangkeun kreativitas dina kahirupan sabapoe. Hatur nuhun kang perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampurasun nepangkeun abi-abi galih Maulana Sakul di kelas 11 opat nu bade ngerjakeun tugas bahasa Sunda tentang berita. Jadi abi bade ngabaritakeun tentang lingkungan di Indonesia. Lingkungan di Indonesia ayeuna keur nyangharepan rupa-rupa masalah anu beuki serius jeung mengaruh kahirupan sapopoe. Salah sahijina anu panggedena nyaeta krisis sampah. Utamana sampah plastik anu terus numpuk di walungan laut jeung tempat pembuangan akhir. Sajabati eta karusakan leuweung akibat penebangan liar jeung pembukaan lahan oge nyebabkeun banjir jeung longsor di sabaraha hiji daerah
perubahan iklim ngajadikeun cuaca jadi teu menentu. Kadang hujan beki gede nepi ka nyababkeun banjir, sedangkeun dina mangsa sejen kajadian halodo anu loba kakurangan cai bersih. Sabaraha hiji organisasi lingkungan jeung pamarentah ayeuna keur ngusahakeun ngajaga alam ku cara melak tata langkalan, ngabersihkeun pantai jeung walungan sarta ngurangan pemakaian plastik sakali pake. Masyarakat oge diajak supaya leuwih sadar kanu micen sampah. Masyarakat oge diajak supaya leuwih sadar kanu pentingna ngajaga alam. Contona micen runtah ulah di mana wae. Daur ulang barang anu masih bisa dipake jeung hemat cai oge jeung listrik. Namun sakabeh pihak gawe babarengan ngajaga lingkungan, mangka alam Indonesia bisa tetap asri jeung pikeun generasi anu bakal datang. Sakitu wae berita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.